Oh, ini jelema hiji puasa GHS bae. Hei, udang. Enak. Di SBC aja. Mameren. Sira tuh mulai naon? Di mending lu aing ayo. Mana? Ngabuburit ke mana? Mulai lah. Sore mah. Di gitu amat. Aing ngobaturan nih geus rapi-rapi. Aja mari acan. Di geus ulah mandi lah geus. Ayo geran. Tarok ya aing lah. Naik dia tidak yuk. Ini pada lagi dia. Siap, puasa mah ulah es bae, makruh. Sia kumaha meureun es bae, kolot-kolot ge. Kumaha tuh aing jalan lulus. Makruh teksa ya makruh. Pak Ustad sok ngomong di musola. Aduh bener sia. Bener lah, aing mah makanna ulah es bae. Mun puasa mah es bae makruh gitu. Heeh. Yang penting mah diganjar SBG. Kumaha meureun? Sayo lah. Kamana? Mana tuh? Iya tuh kamana ke ngabuburit lah. Tir, kita ngajakan aing ngabuburit bae sebenarnya ya maksudnya. Maksud. Nih, aing nanya kasih ya. Aita, di masih denokna di mana sih? Atuh udah tau deh mah. Di hubungan aing rada kakait hate ya orangnya. Atuh geus disukan mah ngabuburit teh ajaknya na bae. Batu bisa ajaknya jemput anggan. Heuh, Tenang itu yang diberikan es cendol mah. bisa tuh yuk. Je. Tuh dulu. Windy jeung Jawir teu nyaho mentas di mana meureun tuduhan bae. Bun. Nah, sia ieu tah. SBC. Terus nama orang ngabuburit sia, SBC lah. Nyonya nang ajak aing ngabuburit. Syukur sia tah, ayo sia. Pengen mandi. Ayo sia bawa ih. Mati yuk. Naon atuh aing ge kumaha? Salah sia ieu SBC. Rengit tidak. Terus kumaha ieu? Sudah jadi ngabuburit mah. Coba nya tanya heula, ngomong ngabuburit apa lain? Geus lah sabodo. Woi, Wir, dia ge. Naon? Kadea. Harusnya tos di mana? Ngabuburit lah. Euin. Heuh lah. Abu, kadang kayak amat siang ngabuburit jeung Jawir. Ini aing panas bae. Di panas kunaon tuh. Panas mengeum tuh di empang. Sial sia heuh aing kebo. Sama kebol aja jenggotan. Gila itu kebo. Tentu. Benya nama. Iya, aing salahan. Ya mah aing sarokeun satoa, mata-matanya aing jenggotan teh ya. Harusnya geus kitu ngabuburitna. Atuh geus lah jadi mendek wayah buka deui lah tuh kada ini dibedung. Ah, teu percaya aing mah, ieu kok jembara. Yuk dulu kusia. Ana, Yuk. Lah sama dasarnya hanya kelengan aing. sia bae. Sugan aing sia dek ajak aing ngabuburit gitu. Ngacan mandi aing. Di puguh aing lewat dia gak enak balik. Harus cepet bang lewat dia. Sia, ngabuburit ka mana tuh? Dan sampur naon aing ajak-ajak ke. Jauh, mal kaudah gusia mah. Aing aing nek nyamperin nek naon tuh. Geus aya Windy nyamper sia. Idih, sia jeung cewek mah semangat. Itu jasa sia kebaturan. Awas sia. Lain gitu pananya maksud. Tapi meureun. Weh, sini satu ulah duduk di bae, duduk di aing dieu. Aing keburu ka sia. Naon sia? Hubungan aing nek anterkeun Windy balik. Geus kepentingan kayak Masia. Geus ye, kan itu berapa ya? Baik, saya balik mah. Cewek aing mah lah. Oke. Oh, ini. Aing I love you. Sia udah kasih lo bagaya segala alat segala non utak puter aing ngadengin. Ayo dibalik. Woi, ayo baliklah. Cara bedug ya. Ayo usah. Ih, kebeneran tanya aja. Mau balik taraweh tah, samperkeun beung lah. Woi, Je.
Sia naon ngagorokeun aing bae lah. Woi, Jek. Aduh, nelfon. Saya tas di mana? Balik tarawihnya? Oh lah aing mah. Naon? Enteng ya, perlu bae ya. Perlu naon tuh? Mari dia atuh ngobrolna. Hari ya. Jek. Tuh, main satarawih. Oh lah aing tarawih, mun aing teh tarawih, nu imaman. Ih, balagu, tarawih sabeting doang ge. Bisa naon tuh kok kalieu? Kayak iya ya nya. Woi, antarin yuk. Mana? Ulin kayak mau Windy. Ih, pasti udah mau dia tuh. Ih, aing mah lain kadinya. Pan aing keur-beurang geus ngomong, aing ulin jeung Windy ge aya maksud. Sia menanya mah maksud aing teh pan si Windy boga baturan ye. Nu ngaranna sa? Anita. Denok, tah eta. Jadi ku aing nyangan neuk disengget saeutik mah. Ngerti meureun? Kasih aing ngerti. Ambe aing bisa gitu. Aing syukuri meta antar gitu ka aing. Wah iyalah. Siapa ini sorangan? Di, itu teresep lah sorangan mah. Duluan atuh antaranya. Boleh yo. Sakalian seueun ka Windy. Oh nya. Oh, aing ada pieu nya. Oh, ayo tuh. Ayo berangkat nah, gaskeun. Kita kopi mau tenan. Sebelah di bae. Atuh, sabodo lah. Win, tadi sih ya, tersore ngabuburit ya? Atau heula ngabuburit? Kemana? Lalu lelempangan mana tadi? Di sana kak? Yang di Jawir. Kok ajak-ajak aing sih? Atau sih anak eueuh? Di pan, itu biasa. Tapi kadang ngomong mah nyana nak dia cenah tanggon bae. Oh, nak dia. Heueuh cenah. Oh, nak kulit. Heueuh cenah ka dia. Kadang kita tanggon bae, kadang enggak datang meureun. Tuh, Jek, Kang, cek aing ge. Tadi diomongkeun ku aing teh. Nah, aya atuh nya standby jeung Windy deuleu geus ya. Iya. Ih, Nah, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan datang cek aing ge. Ngarep-ngarepnya. Di kainan. Halaman lah tuh. Ambil. Bisa dipilihnya lah. Perlu diharap tuh. Belum biasa ya. Geus. Jadi emang situ mandi gitu. Geus lah, pan tadi aing ngabuburit. Kok bajunya tak kene diganti. Teganti ge geus disemprot ieu ku aing tuh Jawir ge teganti bajuna. Naon sih mau aing? Katanya mau terganti ge geus ganteng dari lahir. Ganteng di mana murid? Pugusan geus bawa CN hidup. Apa ngomong? Manis sedap jasa. Emang gawir. Jadi bela kanya anak. Ngomong gitu. Bantuan aing atuh. Wir, pan tadi saya nanya ke Nita, iya jelema nangge saya di gereun aing, gereun ngobrol atuh. Keudeuh atuh jang isin. Isin pakai helm. Oh ja Power Rangers aing. Wir lagi sana ngeunam cai naon, cai paciringan apa cai sumur? Au. Kabina-bina sia katamu sih kos gitu. Atuh cai empang bae sakalian. Heuh tuh keudeuh aing nyokotkeun heula cai empangna. Kita urang teh hidup di dieu. Atuh saboda neuk diuk mah, tau nu nglarang. Kita geus kebal ulin di mau Windy. Lumayan lah aya saja mana. Atuh saja mau kebal lah. Heuh. Eta kunaon tuh suku agak terbaik. Biasa di teh gelis mah kieu emang ge. Tiraku. Masa suku anu ngageter? Oh, iya bingung orang ge. Ya biasanya lain suku nu ngageter mah. Ini senang tuh. Hate. Abu. Oh baby. Wir, suara jangkrik. Mana? Eta. Abu. Pugu di jangkrik. Aing geus naon tuh? Pugu ieu bacangkas. Sial sia nya bukaneng. Ieu ini nyokot cempang doang ya buat kepala jasa deh. Pugu heueuh ieu ini nyokot cai bagi angel. Apalnya nasa udak itu. Baturan aing. Kita minta nomor WA tuh. Kenal nomor WA? Biasa jeung chattingan urang. Jingkai nu marah deui. Moal aja urang mah teu boga ka puguh. Di tiraku. Ih bener. Mau orang eta marah. Berat tuh catet. Ya, Gus. Bener nya? Oh. Kesalah. Kan nomor bapak Nita deh. Wih, angelnya. Nahu anu salah. Bisa lo di video, awas ya turun-turun tuh kayaknya. Datang. Nah, ih.
Jadi saya nyokot saya bagi kuangel. Kurang itu saya sodak gitu. Tih ngarep. Ya, balik aja yuk. Dong. Nah, tahun itu jangan menang nomor anak. Aing kan seueur nampukeun murid Widi. Astagfirullah. Geus kayak deui urang ulin deui sukan. Lah, Ayo geus, tebut lah. Dek, yang baiknya. Ini satu. Nanti tadi. Minta baiknya. Oh. Kembali. Kamu yang sukan. Pin ngomong-ngomong ini sepenting enak balik lah di jam berapa yuk nyadok bayi sih di berapa terus ayo pak disukan orang ngabuburit kayaknya ayo jadi kan lah ayo